Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin ayeuna bagian anu ka 7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap, di like, di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 17 na. Kumaha salajengna? Sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung tes. Neng, ieu suguhan cai atuh tamu teh. Boh suguhanan we waya. Sok gancang suguhan, ulah dianggurkeun kieu tamu teh. Geura nyoko susuguh, hayo. Tuh, nitah bijo hade atuh ari teu bisa mah sok. Mangga, Pak. Walau Neng euis terus ngoloyong rek ka imah. Najan bari jeung bingung. Sageus Neng euis ka jero Pak Daud gancang harewos kalam si Jan. Jan, kade sia, ulah nyarita kasih euis. Komo ka Ibu Rita mah, ulah pisan. Pokona ngeunaan awewe nu tadi di sakola TK, peun ulah dicaritakeun ka keluarga bapaknya. Tenang Pak, tenang. Aman pokona mah Pak. Anu penting, Neng euis ulah nepi ka dicarekan ku bapak. Tembalam si Jan najan kapaksa ngalakukeun cara kitu supaya Neng euis teu jadi sasaran ka ambek bapana. Teu kungsi lila torojol. Neng euis geus norojol deui datang bari mawa inuman seger jeung lalawuhna dina nampan. Tah kitu atuh katamu mah sok sing jongjonya bapada cara pe ieu teh rek ngareureuh heula. Kitu cek Pak Daud bari terus muru ka jero imah. Tapi kilang kitu oge ari dina hatena mah kukulutus. Dasar sial. Awas alam si Jan. Samarukna aing rek cicing wae beunannya.
Deleukeun sia ku bolor siang ke modar sia Samsijan. Nalika keur ngagerentes kitu, atuh beletak teh. Tarang Padaud tidagor kana panto. Sabab ti tolonjong alatan sukuna ti karijet. Aduh, dasar apes kurang ajar sial-sial. Cek Padaud morang maring. Sanggeus Padaud eueuh kadenge neng eis cumarita. Kang, abdi mah asa heran. Kunaonnya sikap bapak ujug-ujug ngaledak robah kitu, Kang? Mana ge cek akang sing tenang. Insya Allah Padaud mah moal naon neng. Sok sing jongjon ayeuna mah akang rek wih heula nya. Wih ka mana, Kang? Ka Ciamis atanapi ka Cimerak, Kang? Ka Cimerak paling ka Ciamis mah enjing ah. Dayeuna mah bisi poekeun manten di jalanna. Sanggeus kitu mah akhirna neng eis ngidinan ka Lamsijan pikeun balik ka Ciamis. Tapi syaratna manehna kudu milu da cenah hayang nyaho lemur Lamsijan di Ciamis teh di mana. Para wargi sadayana caturkeun wanci peutingna kaayaan di Cimerak. Sarengsena Lamsijan mikeun duit ka si Lili ladang buku tadi beurang. Manehna tuluy kakadengan sabab panonna geus menod ku pitunduheun. Tapi karek oge keur ngalenyap kana suhunan imah kadenge pak paralak. Sada pating paralak, sada di awuran taneuh garing. Teu lila di pipireun imah aya sora nu seuri awewe nyikiki. Kadengena estu mata timpuringkak bulu punduk. Paralak. Sora awewe anu nyikiki sorana handaruan pating saleor kabawa ku ngagelebugna angin anu ngadadak tarik. Sadetik kahareup sora seuri nu nyikikik leungit diganti ku ngabarakatakna sora lalaki ti unggal juru imah. Ku ayana hal eta Lamsijan jadi ngageter ngadeg-deg alatan sieun. Sementara si Lili nu aya di kamar teu syirikna ti buburanjat luncat ka tengah imah. Sabab manehna oge ngadengieun pisan kana eta sora nu nyikikik jeung nu ngabarakata. Astagfirullahalazim. Aya naon ieu Jan? Aya naon ieu? Aloh. Tara-taraning aya nu karari euy. Karek manggi dewek beuy, karek ngadenge. Ieu sora ririwa meureun nya Jan. Jan. Cek si Lili bari ngadeg-deg di popojok. Heueuh Li, urang oge karek ngadenge sora ririwa teh. Nah ririwa atawa naon nya Li? Tembak Lamsijan semu ngageter. Aning nyangka ririwa tapi masih kene nanya. Sabot keur kitu, hus kabro. Sagelombang angin ngadobrak bilik imah nepi ka dobolna. Atuh sapada harita si Lili nepi ka mecleng sabab beneran pisan nembragna jandela teh kapalebah si Lili pisan. Atuh si Lili anu keur nyempod di popojok nepi ka ngagoak nalika awakna nubruk kompor. Walah, hi. Sora seuri kadenge deui malah leuwih tarik jiga manggih kalucu. Waktu dua siki jimat si Lili kacirinyang hel sabab saruna nyingsat. Dina pada eta Lamsijan undur-unduran kana panto.
nalika sacirim kalangkang hideung katempo ngadeukeutan ka dirina. Rek kamendi sia Lamsijan, ulah kabur bisa dicekek teu eureun-eureun saku ngaing Lamsijan. Cek eta sora kalangkang galak naker. Jurig naon ilaing ha? Ulah coba-coba ngaganggu ka kami. Bisi hanjakal sia. Aing teu boga urusan jeung ilaing sia jurig. Kaditu, ingkah jauh ka sabrang ka Palembang, ingkah. Sentak Lamsijan bari siap-siap ngusap batu mustika hezona. Wanian oge sia silaing manusia sing hayang nyao aing teh anak genderuwo anu dibere tugas pikeun nyekek ilaing sia Lamsijan. Saenggeus ngomong kitu eta genderuwo bikangna kalawan sakilat kalayang kelebang ngalayang semu jiga kalangkang hideung dibarung kedua leungeun nu badagna nyamber kana arah beuheung Lamsijan. Hus lap hiu Lamsijan ngelok blas si kalangkang hideung bablas nembus panto serangana ngeplos tanpa hasil. Sia bisaan oge ilaing manusia. Cek si anak genderuwo ngagerem ambek bari rikat nyambar deui. Tapi sakali ieu mah Lamsijan kaburu manten nyambat Nyi Patimah bari ngusap batu mustika hejo. Nyi Patimah. Hus jumrod riang. Si anak genderuwo maceleng alatan nalika keur nyuruwuk dihadang ku Nyi Patimah. Balukarna imah panggung kontrakan jadi ngariang miring jiga rek rungkat. Sok hudang sia setan, ulah coba-coba ngaganggu kakasih kaula, hudang. Sentak Nyi Patimah bari tulak cangkeng. Aduh edan sugan mamual manggihan anu kieu tetela bekingan eta manusia aheng. Halah leuwih hade aing kabur daripada cilaka. Kitu cek si anak genderuwo bari terus ngabelesat kabur ngaliwatan lawang jandela. Lamsijan narik napas panjang teu pohong ucap syukur sabab dirina ditangtayungan keneh tina ancaman Rajapati. Panona neuteup ka Nyi Patimah anu katempona masih keneh ambek alatan timburu kaneng eis. Hatur nuhun Nyi, akang tos disalametkeun. Nyai masih keneh bendu ka akang? Tanya Lamsijan bari nyobaan rek nyekel leungeun Nyi Patimah. Tapi hanjakal dikepeskeun atuh kapaksa Lamsijan kudu sabar. Ulah nyepeng abdi Kang, cepengan we tuh neng eis di Cijulang. Cek Nyi Patimah bari ngabalieur. Lamsijan mesem sabab teu nyangka makhluk gaib oge kuat rasa timburuna. Tapi najan kitu terjadi pasungalan keun wae cenah da katenjona oge beuki geulis ieu ku ngabalieurna malah asa pikagemeseun. Nyantos atunya hampura akang. Padahal tadi teh keun we akang mangka dicekek ku anak genderuwo sakirana Nyai hewa keneh maka akang. Cek Lamsijan maena oge ngabalieur tapi kitu sote bari seri leutik.
dasar akang mah kitu sok bisaan hewa abdi mah Kang. Cek Nyi Patimah bari nyeuwit kana cangkeng Lamsijan satarikna. Aduh ampun. Ulah tarik teuing atuh duh. Kumaha ieu teh? Manya ari hewa digerawan nyamperkeun keneh. Cek Lamsijan ditungtungan ku seuri. Akhirna Nyi Patimah ngilu seuri oge. Hatena jadi luluh sabab teu bisa mungkir yen rasa cintana ka cidag gede ngagulidagna ka Lamsijan. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun poe isukna tanggal 27 bulan Februari 1888 sanggeus ngahudangkeun si Lili tina kapiuhanana bari siki jimat anu dua nyenghel nolol tina celana jerona. Harita Lamsijan bener-bener indit ti Cimerak dibarengan ku Neng Euis ngahaja Lamsijan nyimpang deui ka imahnya Euis. Sangkan Padaud nyahueun yen derina masih keneh aya dina kalawan salamet. Sabab Lamsijan nyaho ti Nyi Patimah yen anak genderowo anu peuting datang teh kiriman dukun titahan Padaud. Harita nalika Lamsijan datang tangtuna we pikeun Padaud kacida kagetna. Padahal dirina geus nyangka yen Lamsijan pasti geus ngababatang jadi banusan. Tapi nyatana masih keneh seger beleger. Ijan, sok ka dieu. Rek tulus ka Camis teh Jan? Tanya Padaud. Kapaksa dareh deh. Sabab mun teu kitu rusiahna pasti kabongkar. Cek bapa ge tadi tong teuing ka ditu. Dangke oge pasti ka dieu ta jalmana. Tapan bener aya datang yeuh Nyai. Sambung Padaud ka Neng Euis. Jika nu heueuh ngomong nate padahal ari hatena mah mumusuhan. Mohon Pak, kapan sa tadi nama bilih teu nyimpang heula ka dieu. Walau Neng Euis sementara indungna ngilu mairan. Kade Euis, ulah lila-lila teh ni ditu nanya Neng. Mama pantai baturna di imah. Atawa rek make mobil ka dituna ngaratereh nepina Euis. Neng Euis ngareret heula ka Lamsijan. Anu direretna Surti bari terus nembalan. Wios mah badena motor we teu tiasa ongkohna bila oge mah. Cek Lamsijan nyebut mama ka burita bari dihareupeun Padaud. Pan aya ieu supir anu nganterkeunana mah Jang? Hatur nuhun mah. Tapi badena motor we mah. Kitu Lamsijan. Sok keukeuh kana pamadaganana. Najan teu boga da pamikiranna sok bungeun ngariweuhkeun batur. Akhirna burita teu bisa pajar kumaha, teu bisa memaksa. Saterusna Neng Euis jeung Lamsijan sanggeus amitan heula. Harita duanana bral mariang dina motor sejarek ngajugjug ka Kabupaten Ciamis. Hawa tiis poe Sabtu muwuh adem kana badan. Tapi hanjakal pikeun Padaud mah justru hareudang bayeung-yang karasana. Komo sanggeus anakna nyaeta Neng Euis tetebrakan milu ka Ciamis. Hatena kacida panas ngentab. Najan ari-hareupeun Lamsijan mah jiga nu heueuh bager.
Padahal kitu soteh pedah dirina geus katohian nyandung. Sarenti eta hate leutikna ngaku yen Lamsijan teh pamuda sakti numutkeun itunganna sabab nepi ka 3 kali usahana dina enggoning nyilakakeun Lamsijan gagal jeung gagal wae. Sabenerna pikeun burita pamajikan Padaud maehna oge ngarasa heran. Dumeh sikap salakina ngadadak robah 180 hiji darajat. Kuayan hal eta na pamikiran burita timbul tanda tanya gede. Harita burita ngawawadian punten. Harita burita ngawawadiankeun punten. Harita burita ngawaniankeun maneh nanya bari hayang nyaho sikap anu sabenerna kasalakina satujuna atawa henteu. Apana kumaha pipetaeun urang teh ari geus kieu ka Paheru, sedangkeun pana anak urangna oge embungeun ka anak Paheru mah. Jaba mamah mah satuju keneh ka si Ijan anak urang teh. Sanajan manehna jalma teu boga oge tapi jelmana bener tur bager bapana. Ditanya kitu ku burita kaluar oge sikap aslina Padaud lantaran kapancing ke omongan pamajikanana. Padaud cumarita bari kukulutus. 1717 mulut. Bapa mah seutik oge teu panuju. Jangan naon boga piminan tueun kanu miskin. Moal aya gunana atuh ibuna. Tempokeun we da pasti jadi ieu ka anak Paheru mah. Boh kumaha we carana mah. Cicing we lah awe mah ulah sok wakang ngomong ngilu nembrong panuju kumaha cek lalaki teuing keun cicing kumaha lalaki. Ih, nah aku naon atuh? Ayeuna diidinan cenah milu ka Ciamis ari teu panuju mah bapana. Mamah mah hayang nyawe kitu sote. Nah bener bapana bager teh tina hate atawa ukur hareupeun barudak wungkul. Mamah jadi curiga. Aya nanaon ieu majigana bapana? Sakedeung mah Padaud jadi calangap. Sabab teu nyana bakal menang pananya jiga kitu. Kayaanana ngadadak gugup. Tapi lain ge lalaki lamun teu bisa nyumputkeun kalakuanana. Padaud gancang nembalan. Yeuh ibuna ulah sok curigaan kitu ka salaki teh pamali. Jabage daweuh nu patut dijieun kacuriga atuh. Bapa mah ngadadak bager sote karunya we kasih euis bisi kageringan pikir. Ongkos sameme dilamar ku si Deni da si Denina oge moal nyawon ieu. Dalamun geus dilamar ku si Deni mah hoream teh teuing ngidinan si euis babarengan jeung jalma miskin. Menggeus lah barina oge bapa marek meuli heula eupan keurengking nguseup di laut. Kitu pungkasna Padaud bari ngajengkat ti hareupeun burita. Lengkahna Padaud ngagidig nuju kaluarkeun. Sanggeus di luar tuluy ngagerwan 2 badegana. Hamid, Badrun, kadieu Hamid. Kalayan teu kudu nungguan lila. Si Hamid jeung si Badrun jul-jul datang nyalampeurkeun. Bade aya pikeun naon Pak Bos? Tanya si Badrun semua hari weus-weus. Hayu, ayeuna antur bapak ka Padaherang euy. Dewek aya perlu ka Basirod. Gancang hirupan mobilna, ulah make lila gancang. Siap Bos, siap. Ari si Hamid ngiring atanapi ulah Bos. Nyamilu atuh, rek kewen naon barena oge ngajed oge di imah. Ente Hamid bawa jujur ka dieu euy, urang nguseup. Jujur. Kangge naon Bos? Pancena bade ka si Basirod. Tanya si Hamid jadi cerewet jiga mama. Ih, pan aing api-api rek nguseup di hareupeun pamajikan mah deuleu. Kapastinya wae, gancang cokot usupna. Sanggeus jelas kitu mah, si Hamid tuluy nyokot jujur. Sementara si Badrun ngaluarkeun mobil 3 rasina laju dihaneutkeun.
Sanggeus dihaneutkeun keleser we mobil teh indit ninggalkeun buruan. Laju mobil Pak Daud disetiran ku si Badrun nyemprung naratas jalan raya Pangandaran Banjar. Tujuanana jelas rek ngakalakeun lamsijan ku jalan menta deui bantuan ka Mbah Sirod. Sanajan dina sabaraha bulan ka tukang usahana gagal, tapi Pak Daud teu euy. Haben nekad hayang ngakalakeun lamsijan. Aya meureun kana sajamna lalampahan ti Cijulang ka Padahera. Akhirna Pak Daud nepi oge ka tempat anu ditujuna. Mobil Pak Daud harita asup ka pakarangan salah sahiji imah tukangan pasar Padaherang. Kabeneran poe eta mah Mbah Sirod teh keur aya di imah. Lantaran manehna keur aya gawe ngomean heurap paragi nyalurkeun hobina ari ngalalauk di walungan. Sampurasun, rampes, walon Mbah Sirod nalika kadenge aya nu uruk salam. Saterusna Mbah Sirod kahareup mukakeun panto. Ai, geuning juragan ti Cijulang. Ya bagia-bagiagan. Sok ka dieu ka jero. Hampura yeuh di mana pabalatagan. Mangga Bah, hatur nuhun. Keun teu naon pabalatak mah Bah. Hampura we kuring ngaganggu ye Bah. Henteu malah bunga we nu aya. Da kabeneran pesak abah teh keur kempes sayang di ujian. Aya agan ka dieu atuh bunga. Tembal Mbah Sirod teu disindang siroka deui ngomongna teh. Da geus pasti. Ari ngaranna Pak Daud aya ka imah nama, manehna sok meunang duit. Pak Daud ukur mesem pait. Na jero hatena ngagelendang. Dasar dukun matres ya. Karek oge hol ujug-ujug kana duit wae. Haripeutna teh asa yang neket aing ka aki-aki peot deuh. Lamun teu sakti ditekek wae ieu. Cek Pak Daud. Saturina manehna dituturkeun ku si Badrun jeung si Hamid dariuk dina Samak Pandan. Tapi nahas pikeun si Hamid. Sabab waktu si Hamid rek diuk bujurna nindihan kuntung rokok urut Mbah Sirod tadi samemeh mukakeun panto teh ya. Col. Wadaw. Panas aduh. Atuh si Hamid ngagarabag sabab bujurna karasa ngajeletet panas. Aduh, sing bener atuh Bah, nonton kuntung teh aduh. Kan asbakkeun garabah, ieu bujur aduh panas Bah. Cek si Hamid bari ngeprukan kuntung rokok anu nempel dina calanana. Mbah Sirod kalah nyeungseurikeun. Atuh dedeuleu ari rek diuk teh Hamid. Pan boga mata ilaing teh. Karek sakitu wae geus aral. Komo isukan mun dibeulem ku sieun neraka jahanam meureun. Si Hamid ukur buncelik keheul. Komo waktu nenjo si Badrun jeung Pak Daud ngilu nyeungseurikeun mah. Mun kongang mah asa hayang ngabanting ku timah heurap. Selang sabaraha menit kahareup kadenge Mbah Sirod tumanya ka Pak Daud. Ge. Ieu teh ari maksud juragan bos ka dieu teh aya naon deui gan? Abah meuni asa panasaran atawa rek ngakalakeun deui si lamsijan teh ya ieu teh bos. Tah eta Bah bener pisan. Kuring teh meuni gergeteun ieu asa hayang ngakesak si lamsijan Bah. Cek Pak Daud bari tipe pereket ngepeulkeun leungeunna. Ari jeug Abah mah daripada ayu wae ngakalakeun budak eta. Boga duit mah mending pake nyalon camat we atawa nyalon bupati atuh bos. Kayaknya biaya
keun wae barudak mah mangka zina karawin we julagaan cek Basirod sok mere saran heula manehna mah samemeh pasena ngalakukeun cara teu bener teh ari maksudna mah supaya isukan pageto di yaumil akhir bisa nyalahkeun anu boga pokalna lantaran manehna geus ngusahakeun ngingetan kitu marketing Basirod wallahu alam. Duh teu bisa bah kuring mah teu bisa gitu keke embung hoream teu sudi abrig-abrigan boga minantu malarat kokoronyoso malarat rosa makana rek kumaha we carana ku kuring pasti dilakonan bah nya atulah ayeuna kunaon gitu bah ayeuna mah waktosna Zep waktosna kabujeng Seep wadia balad ATE official keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.